Rasulullah lewat plok nah di diri Rasul, di wajah Rasul. Apa Rasulullah responnya? Dilihat siapa yang meludah. Nenek susut dan senyum, pamit berangkat. Pak, lamun aya nu nyiduhan kitu nini dipanting moal smackdown itu mah. Dan gitu orang Rasulullah mah kumujeng di siduhan kitu. Hari kedua Rasulullah cari jalan lain, tidak. Lamun urang ge nya bageurna urang di ciduhan teu ngalawan, kira-kira meh teu saruana pasti neangan jalan anu lain. Rasulullah mah teu ngalangkung deui we kadinya. Begitu ngalangkung kadinya dikumpulkeun deui ciduhna. Meh loba ngaliwat cuplok ciduh nempel deui di wajah Rasulullah. Kumaha respon Rasulullah? Gumujeng we disusut, gumujeng wios da teu najis ciduh mah angkat we na tepat. Kumaha lamun cek urang? Sakali mah ku aing sia dihargaan. Pan urang mah kitu. Ari 2 kali kieu mah sireung ge ditincak-tincak teuing mah sia ngeke. Ku aing dipitaskeun ku mesin ini pan urang mah kitu kira-kira. Rasulullah mah henteu, gumujeng we susut we wios da teu najis. Katilu kalina enjingna subuh. Kumaha sami ngalangkung kayak tadi Rasulullah mah teu kapokan. Ibu mah da umatna kapokan. Teu kok mondang mubalik urang rame saeutik teu muludan deui. Nah ibu teu muludan, tahu kamari ge teu rame cenah mubalikna. Matak pada kae teh ngaharewos. Ustaz cenah wayahna we cenah sing rame. Kudu make bodor keun bae cenah kajian api nambihan amplopna mah kitu. Da abdi teh tadi nama moal ngabodor da ceramah lagi rek di masjid. Bek teh ngaharewos pada kae. Make bodor cenah kemes ku abdi ke ditransfer sakirang nama. Mangga cek abdi. Jadi nu bade ngiring sedekah ka pada kae we. Lain kode ingetan. Alhamdulillah. Memang orang dia mah beureunya kudu disindiran heula. Mohon sing panjang umur, sing tong ngantun-ngantunkeun. Oh ulah sing tong ngantunkeun bagi kiamat. Tadi teh sholawat minta kopi teh kumaha? Ya habibal qalbi. Kumaha repna teh? In tajid ya Toha binuril hidayah ya Rasulullah ya Habiballah jita bidinillah jikulal baraya ya Rasulullah ya wah yang terang hartosna urang lamun tos ngopi dicocol make nah apa lagi betul nama jalan sok geraya tapi betul nyanyi baru ya urang lamun tos ngopi dicocol make nuhun eta malain roti bolu sok abu bodo bolu kukus roti mah dina kardus tuh make balas raskeun ieu keur ngalalakon baginda Rasulullah sallallahu alaihi di mana tadi teh sampai make kopi riwayatna tadi geus dugi ka mana mingke atuh di kau teraskeun lah ngaosna teraskeun dugi ka mana teh riwayatna katilu kalina nya katilu kalina Rasulullah mah teu jadi jalmi anu kapok teu cara urang kira-kira kitu pedok ustad disindiran kitu cenah moal ulem deui kapokan ulah kapokan ngaosna teras we ngaos Rasulullah kayak gitu katilu kalina ngalangkung ciduh orang Arab masya cuplok disusut
dugi ka subuh kaopat Kangjeng Rasul ngalangkung teu aya nyiduhan cek Kangjeng Rasul na salah jalan itu kaula dirieu ka tukang laras da jalanan ieu dileret pilih lain palebah ieu laras da caket takal nangkat cek Kangjeng Rasul kira-kira kitu bahasa teater Rasulullah ayeuna netepan beres netepan Rasulullah malik ka tukang naroskeun ka para sahabat na anjeun kuninga kahiji nini anu sok cicing deket tangkal nangka eta anu make kerudung warna beureum ati tong luak dieu kalara sampai sami warna beureum ati wah panan bisa euceurkeun beureum ati aya dua jadi eta nu kainget anjeun terang kenakan ini anu make kerudung beureum ati nu sok cicing deket tangkal nangka cek para sahabat kok terang ya Rasulullah nah kumaha kitu nini eta rek diringkus jadi puting ayeuna terus subuh ayeuna cek Rasulullah sanes rek naros ka mana asa teu ninggal dina subuh tadi oh aya wartos tadi teh memang teu damang sini teh tadi wengi oge saur Kangjeng Rasul nuhun atunya angkat Kangjeng Rasul milari heula korma meser heula roti ngajingjing korma nyandak roti bade ngalongok kitu ari ngajenguk lain punten aduh punten we cenah emang ngalongok teh geuningan ala kadar ngalongok ha itu jang naon atuh ngalongok ari puntenan mah da nu gering moal cager ku punten laras ibu kade geus jadi tradisi teh asa we sopan punten cenah geuningan ngalongok teh kieu we ala kadar ngabring cek nu gering na syarek naon atuh urang ngabring ka dieu teu bolu-bolu acan mah sarua jeung cek abdi teh kieu naon bala bating jelema ari subuheun saeutik kieu mah kitu heureuy rasga pan urang mah kitu loba punten cenah geuningan punten cenah imang ngalongok teh ala kadarna ibu Rasulullah mah ngalongok teh nyanda korma nu amis bisi nu teu damang para raid kitu ari ngalongok nyanda roti bisi lapar ganjelna kitu urang ge canda tuangeun teh leueteun mun ngalongok teh ulah boga hade sangka wae da cenah nu geuring mah sagala ulah nu geuring mah para raid mata ku datang ge cenah geus bungaheun boro-boro kalahkan nu geuring riweuh nyuguhan tamu kalahkan nu nungguan geuring ngilu geuring gara-gara loba nu ngalongok teu barang bapa amin bari jeung ngabring geura wih pangaosan kaceritakeun umat Kangjeng Nabi make jilbab wih pangaosan rutinan ngalongok teu mawana naon ngerakeun Kangjeng Nabi wih teh gancang ka warung heula nu hiji meuli susu bendera nu kadua meuli susu gantung nu katilu mawa susu sorangan susu sorangan teh nu di imah ka mana wae mawa kopi mawa naon kitu lamun atuh katuang kudu teu damang nuhun teu katuang sugan katuang kudu damangna nu gering sing enggal sehat ku tuangeunana nu sehatna ulah nepi ka gering gara-gara kurang tuangeun kitu ngalongok teh lain punten punten anak ngetong ngalok cari cingwe di luar tapi kariweuh moga imah nyuguhan cai ai urang punten nyandak korma Gusti Rasul mah nyandak roti diketrok eta panton ini Assalamualaikum kumaha ceuk nu di jero atuh da lain orang Islam bari jeung ngewaeun-ngewan acan jelema goreng adat diucapkeun salam ti jero boro-boro aya ngajawab kalakah malik nyentak saha euy jika orang dieu we ditu sampai coba Assalamualaikum saha pasti di luar ngajawab paket kayak gitu balas gitu teh kitu bisa aku indungna keur nyetrikaan bapana keur udud bari maca koran batana mun ayeuna ngomeh HP di luar assalamualaikum dijawab nanti saha di luar jangan jawab atuh paket macet bapana rungkad siti bapana soal geus mayar deui paket kumaha ceuk indungna bari ngelap cangkeng bae da lain duit mani mah duit arisan eta mayar paket cenah pajarkeun teh teu naon aku duit arisan emang euy nyetoran arisan make duit saha mana mah disalaki da lain duit mani kan duit arisan
leos pakai kudung jang muludak da COD ih amin ini COD dengarti karena HP teh eleng ini di orang kota mah minta bantuan incuna teh kesebelan teh dipanggil terus ke caur Kangjeng Rasul nu kahiji assalamualaikum dilebet dijawab saha gumuh jeung Kangjeng Rasul di luar tengah jawab paket Kangjeng Rasul salam deui we da can dijawab salamna kitu assalamualaikum kalangan hari kanu dilebet saha di saha-saha teh jelema goreng ada teh kitu raket teh ku dibukakeun salaki penyakit tamu goblok deui ditutupkeun pan awewe ayeuna mah kitu ngajawab salam ke salaki ge rugi. Oke jabian bapak assalamualaikum. Assalamualaikum. Wassalam. Eta kudung beuh popoean dina bajuran. Bisa tuh pas dibuka. Eta tamu sia. Kan urang mah kitu jahitan PT Bru na porsi tamunya. Yang aya tamu dieuh hutang cancur. Di dieu teh ciput di ladang. Ingat teh orang rek ieu kadiukan ku tamu cacut tu urang. Atuh urang dieu teh kikieuan we dah. Amin. Mata kula sok disimpen di kursi tamu atuh ari popoean teh meunang ngajahitan teh canak ka kamar. Jeung gede we tepun kan da nyebut punten da nyebut cacut mah teh jorang. Jorang teh nyebut cancut ibu punten. Lamun nyebut cancut jorang komodosa eta kumaha tukang cancut. Lamun abdi di dia disebutkan salah peda nyebutkan cangcut sok taroskeun kumaha tukang cangcut jualanna barade ecuk naon naon tuh lamun nepik atau mana nyebutkan cangcut piraku tukang cangcut jadi karunya dan cangcut mangaran barang teu naon cungcat cangcut sok aja cungcat cangcut cungcat ngana naonan beureung teh. Ai abdi mah kebenaran perlu nerangkeun. Raskeun. Tinu kali ku Kangjeng Rasul assalamualaikum. Melak cangkeng ti lebet. Nah sia teh. Cek aing saha-saha teh. Gusti Rasul kakala ngawaleun nista baja utama tilu kali diucapkeun salam teu ngawaleun. Kakara diwaler pertanyaan anu ti lebet. Saha ari maneh? Muhammad nini. Luas kagebeg eceun di lebet bumi. Astagfirullah mencekurang gitu nya kira-kira rejek maneh nama astaga naga teh eceun. Astaga naga. Aya orang Islam masuk astaga naga kitu. Teu kenging. Astagfirullah urang mah ieu mah cek sinini eta nurut astaga naga. Muhammad mana? Penasaran. Diwaler ku Gusti Rasul teu aya deui Muhammad ne di Mekkah Al-Mukarramah di Madinah Al-Munawwarah teu aya deui Muhammad diwati Muhammadur Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib teu aya deui Muhammad melak cangkeng maksakeun bari ngaderek nahan ka nyeri nahan ka leuleus siamah Muhammad rajeun aya kawani ka aing pedah aing teuring aing kamari aing keur cageut diciduhan ku aing sia teu ngalawan ari aing keur geuring keur ngariku ku sia dijorak astagfirullah jelema goreng sangka mah kitu dilongok oge ka mana we sok we eceuk jalmi nu ngaliwat goreng sangka bade ka mana eceuk nya teh nyawa tuh kepo tuluy ngaliwat isukna teh ditanya ku urang meni jara rutek ha itu ditanya salah teu ditanya mun hak goreng hatena bakal serba salah hidup matanya tadi gitu dilongok jadi disangka ngajarak gumuh jeung Kangjeng Nabi kakara diwalar ku Kangjeng Nabi dijelaskeun pamaksana ma abdi ka dieu teh sanes bade ngajorak ma bade nyeuseulhan ma tapi samulihna abdi nampi kabar ma teh teu dama ma teh pancaroge geus ngantunkeun palaputra geus tararebi bisi ma teu kaduga ka warung ieu abdi nyana korma pilih bade tuang aya ubar pahit abdi nyana roti ubar leuleus kanggo ma kumaha kinten-kinten ibu
waleran si ibu nu di lebet bumi boro-boro bisa ngawaler karena eta jawaban Kangjeng Nabi ngorondang kira-kira ngorondang hareupeun panto dibukakeun panto brai teh payunan dibukakeun panto teh sampean Kangjeng Nabi Muhammad digapruk sampean Kangjeng Nabi Muhammad tuluy ngucapkeun Muhammad anjeun teh jalma anu pang dipikang ngewa ku kami teu aya deui orang Mekah anu kami pernah diciduhan wajahna iwaki anjeun tapi di saat kami kering anjeun jadi jalma anu pangheulana mawa tuangeun jang kaula nu pangheulana ngalongok jang kaula ku mulia-mulia teuing sifat anjeun Muhammad saksikan kami tina saat ayeuna asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul hebat teu ceuk kitu dakwah lamun panitia muludan bisa jika Kangjeng Nabi Muhammad insyaallah berkah. Dan itu mah panitia muludan kadang-kadang ada yang diperingati Kangjeng Nabi Muhammad tapi ari sifat Abu Jahal. Bisa terpercaya orang buktikan. Panitia badami aya konsumsi nyesa 10 sikit. Tuluy we cek babaturan teh kieu. Eta si ibu eta teu acan kapasihan. Kumaha cek panitia nu hiji deui. Ah tong dibere da mah teh diguduna. Dipentage kalau kang ngajebian. Tuh peda dumeh dipenta udunan teu dibere eta kueh muludan. Laras kitu henteu. Abu Jahal kitu mah. Memang si eta teh teu muludan, teu udunan, kurang teu dibere. Heuh anu balas dendam kitu mah Abu Jahal teh. Kumaha tajek nu teu dibere teh isukna, begitu ngawangkong jeung babaturanana pasti ngalelewe muludan. Matak aing mah teu hayang oge barang bere teh manehna mah tara inget ke aing ge. Matak aing daripada muludan ning nyetel TV we. Lain terasa perang muludan jelema teh da kararituk tuh. Panitia na Abu Jahal mah nya kira-kira jamaah ge Abu Lahab. Laras kitu henteu. Sok cobi ibu, lamun panitia na soleh jika Kangjeng Nabi. Begitu terang aya hiji bumi disungkeun sedekah maulid teu masihan. Pasihan pangageungna bolu teh. Bakaka eceuk samukone kintung ka maneh tapi ulah niat nyungkun. Oh meureun kudu hade sangka matak teu merek sedekah maulid ge buat teuing boro-boro jang sedekah maneh nama jang dahar ge hese gancang kirim pangheula pasti ceurik eceuk Gusti cacak kaula jadi jalma anu tara datang ka masjid cacak kaula teu merek kana sedekah maulid tapi panitia maulid nepi ka ngabagiakeun kieu jiga kaula lamun taun hareup kaumuran Gusti kaula aya dina peringatan maulid Nabi deui saksikeun Gusti lamun kaula aya di tahun hareup kajen dahar isuk henteu sore hayang ngiluan sedekah maulid hebat teu lamun kitu lamun panitiana ngangge sifat Kangjeng Nabi Muhammad kira-kira urang ge bakal ngangge sifat ahli surga tapi lamun panitia maulid make sifat Abu Jahal maka jamaah ge sifatna Abu Lahab yuk urang dari mulai panitia heula berintrospeksi diri sehingga jamaah urang bakal jadi orang-orang luar biasa ulah nepi ka kacaritakeun ustad jeung ustad pasea ari ustad ngajarkeun ka batur ulah pasea ari ustad jeung ustad teu patanya aya nu kitu naudzubil lamun ustad make sifat Abu Jahal maka yakin jamaah nage bakal boga sifat Abu Lahab begituna sim kuring pepeueuh kana diri sim kuring salaku cek batur mah sim kuring di ustad ulah dugi ka sim kuring jadi ustad anu make sifat Abu Jahal naudzubil atuh ibu bapak sadayana sami urang ge nu jadi kolot kudu make sifat Kangjeng Nabi Muhammad supaya murang kali urang gaduh sifat jiga Siti Fatimah ulah dugi ka kolotna make sifat Abu Jahal maka yakin budakna bakal boga sifat Abu Lahab ari budak hayang soleh ai kolotna loba salah kolotok wadah cacing meuli wedak di ujung berung kolotna ngajedog cicing ari budak di jurung-jurung budak mah kudu ngaji kudu diajar ari kolotna mancing we hantam jeung ngaduh ayam. Naudzubil ngaleut ibu kopi lebah ka hujan tiris. Tos tabu 10 langkung sabarapat. Sama jam setengah kirang sakedik tos we heula lah. Awak tos bisi pintar teuing. Jeung karunya panitia hanas cenah ngamplopan seeutik ari ceramahna lillah. Harunya gitu kan doakeun we ku ceuk sim kuring eta pasantren anu nuju dirintis sing macet
Amin. Nah ieu teh rek lulus S1 rek lajeng S2 keur neangan pijodoheun. Sugan di dieu aya anak gitu. Daya maresepna kana kanu kolot. Ieu rai abdi rai pun bojo tos lulus bade lulus S1 bade majeng S2 tos katalar sajud geus bisa maca kitab jago qiraat. Nah, lamun aya pijodoheun di dieu hubungi nomor di bawah ini. Katingali henteu. Teu wudu atuh matakna. Mun aya pinasibeun pijodoheun buat teuing jeung orang dieu. Tah ka Pak Agus we ka ADKM ka Pak Hasan. Mungkin nomor si Ustad gitunya di dieu aya randan anyar begat. Keun bae kolot mah meterek ae. Jadi mana menang warisan di pamajikan. Cicing kudu daek dipeubeujeuh ku lanceuk. Dan naon sia menang ngorake nu tulis dari miskin mah. Heureuy atuh cok. Nya keun bae nu kolot ge asal terek Pak. Astagfirullahaladzim. Keun bae jadi menang warisan di pamajikan tuh. Lumayan sabarang asa pangarting sapardala Pak. Tapi leres aja yang orang kali teh ke lalagasan isi kuring kanggo kamikiran ulah kabogoh sakolah lah sing bener talar dalam Quran ngaji kitab sing bisa insyaallah geus waktuna aya nama aya matak dibawa we ditatawar gitu. Tapi kan ini oman ka kitu ulah kana malah mun umur mah abdi ge keur sakit. Sakitu we eceuk isim kuring mudah-mudahan sing aya hikmahna. Allahumma ij'alna min khiyari ummati. Mudah-mudahan urang dijadikeun umat anu terpilih di antara umat Kangjeng Nabi Muhammad. Amin. Wasturna bidaili hurmati. Mudah-mudahan aib urang, kacacadan urang, dosa urang ditutupan ku kahormatan Kangjeng Nabi. Amin. Wahyina mutamassikina bi sunnatihi wa taatihi. Lamun abdi Gusti dipanjangkeun umur abdi sehingga abdi bisa ngalaksanakeun taat ka Kangjeng Nabi jeung ka Allah Subhanahu wa taala. Wa amitna ala hubbihi wa jamaatihi. Lamun abdi rek dipondokkeun umur Gusti, pondokkeun umur abdi kaayaan dinamika cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.